Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kararosan dinten jadi teh dinten Rebo Yunda pangintennya seorang Sunda mah Rebo Yunda nya teh. Ya dinten Rebo ieu teh kasumpingan dari Pak Haji Tatang di Cibuluk ya Cibuluh. oke ha Ya, Cibuluk nginten gitu saya aja Pak Haji teh bade nyanak wayang Yudhistira teh panginten pami Pandawa lima mah panginten pangagengna gitu pangagengna nya Pak Haji teh bade ngembokeun Pandawa lima warna aya nembe sabari Pak Haji nya tilu sareng ieu. Nembe tilu. Tah ieu teh Pak Haji Yudhistira teh sebatkeun wayang anu paling jujur lah paling jujur sareng anjeunna punya gaduh kesaktian anu luar biasa lah. Lungguh pisan gitu tapi kesaktianna eta biasa maksudna lah Garuda darah putih. ya gaduh darah putih pami orang Sumedang gitu nya darah biru darah putih Pak Haji Darah putih kita darah bodas itu. darah bodas jadi suci gitu nya nah itu panggilan ka pencinta karya Abah anu aya di YouTube ya kami bade tumaros ka Pak Haji aya konsumen naroskeun ka abi nah tukang wayang teh teu aya deui saurna teh Pak Haji mah kabahyana wae wayangna naon kalebihanana saurna teh kitu Pak Haji nyunkeun walaranana gitu Dasar sapada itu nama sami wae panggilna ari pengrajin mah nya kanggo abdi mah nu teu tiasa ngadama kitu nu abdi kahiji resep kadua panginten tertarik karena keuretan gitu. Jadi bentena teh ari sareng teh aya bentena mun abdi tertarik karena keuretan teh sapertos dina ngeureut ieu teras abdi sok ieu antawis ieu keseimbangan badan kiri kanan sareng sagarupina ku abdi tos ka ieu abdi pan sering buka YouTube gitu sareng mah seueur anu ku abdi ka kaji mung kalasan panginten abdi tos ngempalkeun ti si Abah ti dieu tos hampir salapan ya ditambah deui iya 10 ditambah ka ieu 2 jantan 12 hatur nuhun ka Pak Haji Tatang nu di Cibuluh tos rurupaheun ka saung Abah Yana nu ayana di Puri Indasari mudah-mudahan karya abdi teh kaanggo ku Pak Haji sareng Pak Haji janten langganan abdi nu setia tebih-tebih pangintennya di Cibuluh kayak sareng hujan anjeun teh tapi da nya nyariosna kitu panginten da terus hobi gitu maksudna hobi ti alit anjeun tapi kayak diduga gue anjeun teh panginten dan panjang lebar pangintennya abdi ya hatur nuhun pisan ka Pak Haji ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.